dalam acara silaturahmi pendidik dan tenaga kependidikan Gogos Raden Ajeng Kartini dengan tema Satukan Tangan, Satukan Hati, Saling Memaafkan di Hari yang Fitri. Kepada Bapak Mubali, Bapak Ustadz Idi Khairuman SPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bintang-bintang bertaburan, namun sayang malam begitu berlalu begitu cepat. Cakep. Aduh, lu nggak jawab cakep lagi mung duaan. Ulangi. Bintang-bintang bertaburan, namun sayang malam begitu berlalu begitu cepat. Mentang-mentang seueur tuangan leutan kumpulan ngajawab salam oke, kurang semangat. Simkuring gaduh pantun kangge bapak-bapak. Mana bapak-bapak? Mana bapak-bapak kapayun? Punten diisi heula. Diisi heula. Mohon mangga Abah punten diisi heula. Ngapunten pamubalik. Kak, payun Pak. Pergi ke pasar membeli tomat. Cakep. Tomat dibuat sambal terasi. Yang jawab salam dengan semangat. Semoga menikah lagi. Jangan kalah sama Pak Walid. Kalau Walid saja punya istri 8, kenapa kita tidak bisa? Siap bapak-bapak nyambung deui. Tapi ada balasan pantun dari ibu-ibu. Balasan pantun kumaha? Pergi berjalan ke Wanatari, sehingga sebentar meminum kopi. Kalau bapak berani nikah lagi, itu artinya mencari mati. Setuju ibu-ibu? Bapak-bapak. Kumargi ibu-ibu langkung seueur tibatan bapak-bapak si kuring gaduh pantun deui kangge ibu-ibu. Daun salam, daun salak, daun pepaya. Cakep. Anu ngajawab salam kalawan kompak didoakeun menang minantuna anu kaya. Amin. Matre kabeh. Giliran urusan duit pasti amin. Daun salam, daun jati. Ieu tinuku pantun. Anu ngajawab salam mudah-mudahan sing loba rezeki. Amin. Daun salam jadi runtah. Anu ngajawab salam mudah-mudahan tiasa angkat ka Mekah. Amin. Ulah kalah ku tetangga sing kuring ibu. Tukang ngalaan pucuk sampe tiasa angkat ka Mekah. Dikumpulkeun duitna sakedik-sakedik. Alhamdulillah tiasa umroh ka Mekah. Lada naon bu? Ya, lada ngajual pucuk sampe jeung kangkana jeung tanahna 2 hektar. Alhamdulillah tiasa angkat ka Mekah. Ari ngajual daun sampe teh ki Mekah nya ngajual tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil jamaah wa nahana 'anit tafarruqati wal adawah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bi Abdillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa akhir saat. Amma ba'du.
Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya fattah ya fattah ya fattah iftah lana futuhal arifin. Allahumma ya alim ya alim ya alim alimna ma la ta'lam. Wa qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa hiya asdaqul maqala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu lil muttaqin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum ma qabla an yatafarraqa. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Dayah Luhur Bapak Tusmianto SPD, yang kami hormati Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Dayah Luhur Bapak Haji Adi Rahmat Sadani SAG SPD EMPD. Mudah-mudahan kita doakan senantiasa Bapak Pengawas kita senantiasa Allah berikan kesehatan dan bisa secepatnya berangkat ke Mekah naik haji. Yang terhormat Ketua Gugus RA Kartini, yang kami hormati Ketua PDRI Ranting 4, juga yang sama-sama kita hormati pendidik dan tenaga kependidikan segugus RA Kartini yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Kita doakan semua bahwa guru-guru kita sebagai pendidik senantiasa Allah berikan kesehatan, diberikan umur panjang dan senantiasa istiqomah dalam mencerdaskan anak-anak bangsa, mencetak generasi yang soleh dan solihah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Diiringi kulantunan puji kepada Allah anu maha tinggi, menyambut hari-hari anu fitri, sayur sareng ketupat janten hidangan sehari-hari. Dina raragan nyantelkeun silaturahmi supados berkah dina umul sareng rezeki. Anu kadua lantunan puja kepada Allah azza wa jalla anu parantos tepakeun sareng urang sareng hari raya, silih tatap muka ngalebur dosa sangka sareng praduga anu awon kajida. Mugia urang sadayana dihampura tidak sadaya alpa sabab ari urang mah manusia biasa. Salah sareng alpa pasti aya. Tapi urang roja ka Allah azza wa jalla, mudah-mudahan Allah anu seueur hampura tiasa hampura kana sadaya dosa pernah urang dilatukeun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat sinareng salam salamina hayu urang sangakeun ka junjunan alam. Sosok pribadi anu janten panutan terserat ku harta, pangkat sareng jabatan, tapi pribadi anu janten pedoman panutan dina akhlakna, akhlak ka kulawargi, akhlak ka guru, akhlak ka rerencangan, yakni habibana wa nabiyana Muhammadus sallallahu alaihi wasallam. Tekakantun ka kulawargina, ka sahabatna, tabi'in wa tabi'atna. Mudah-mudahan urang anu hadir di dieu senantiasa ku Allah, ku Rasulullah diangkeun jantin umpatna sareng dipasihan sabat isukan di yaumil kiamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu cinta ka Nabi teu? Cinta. Bios ku bahasa Sunda bios? Bios. Moal teuheul kasim kuring. Sengaja ku bahasa Sunda Habib Papa ngawas tenartieun. Lamun ku bahasa Indonesia ngartieun keun salahkeun. Cinta ka Nabi teu Bu? Cinta. Leres cinta ka Nabi? Leres.
naon buktina cinta ka Nabi, jangan-jangan cintanya cinta palsu. Naon buktina lamun cinta ka istri, buktina pamilikeun anu koneng-koneng. Naon koneng? Mas. Kumaha lamun urang bukti urang cinta ka Nabi, naon buktina? Ya, baca sholawat cek Pak Guru mah. Pak KS. Lamun urang cinta ka Nabi aya hiji maqala anu nyaurkeun man ahabba say'an faqad kasura dikruhu. Sajalma anu meka cinta kana hiji perkara sok sering nginget-inget atau ngucapkeun kana eta hiji perkara. Nya kitu urang, kitu oge urangnya. Lamun urang cinta ka Nabi sok seringkeun maca sholawat kana Nabi. Ibu, mana ibu-ibu? Rarekan ini sih kau buri kubur. Ari ngaran sholawat. Ari ngaran sholawat teh hiji ibadah anu teu ngabutuhkeun kana rukun jeung syarat. Beda jeung salat, lamun salat kudu sumpon rukun sareng syaratna ditambah kudu khusyuk baru salatnya bisa diterima. Ari sholawatna teu kudu ya, dimanapun kita berada, kekayaan kumaha oge lamun urang maca sholawat insya Allah bernilai ibadah. Siap maca sholawat? Siap? Tambah nundutan, tambah ngahuleng, tambah nyurang kasim kuring. Siap, enggak tahu. Ikutinya. Mari bersama. Mari bersama. Kita bersolawat. Agar bahagia. Dunia dan akhirat. Hafal teu? Sakit itu hafal teu? Dicek lamun kabur mah kudu cek hafal teu? Lamun teu hafal maju. Mari bersama kita bersolawat. Mari bersama kita bersolawat agar bahagia dunia dan akhirat. Coba. Mari bersama kita agar bahagia dunia dan akhirat. Urang opat. Mari bersama kita bersolawat agar bahagia dunia dan akhirat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Selagi sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tos, ini dilanjut. Hadirin anu sami-sami hadir anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dalam sadayana. Alhamdulillah kalusan sehat ku Allah dirisankeun sareng afiatna. Teu saeutik jalma anu ku Allah dipasihan sehat tapi teu jeung afiatna.
Jarak baca mas jarajak, calager mas calager, waktu sholat masjid lowong, waktu pengajian kosong. Paling-paling pinuh ku sirem, apa sirem bu? Nah, sirem. Semut. Sirem tah di sisi bari palem. Ciri ku Allah dipasihan sehat, tapi dibarengkeun jeung afiatna. Mudah-mudahan anu hadir ayeuna ku Allah dipasihan sehat sareng afiatna. Amin. Urang roja ka Allah mudah-mudahan anu hadir ayeuna anu bakal menuhi sugana Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dikasih waktu sabar menit ya. 2 menit teh. Secepatnya. Mana? Minta rusuh. Wios 3 jam ya, Pak. Di jalan masih macet, penumpang pagelek-gelek. Nawiskeun nuansa Idul Fitri masih bergejolak. Simkuring sakulawargi di Jawa Timur. Di Jawa Timur ya, Pak. Jauh-jauh di Jawa Timur. Di Jawa Timur tepatna di Salang Brebes. Kadulur-dulur anu aya di tempat di Jawa Barat nyaeta di Daya Lumpur. Dina ieu kasempatan pisan dilaraga silaturahmi pendidik dan tenaga kependidikan sebungkus FAK ini dengan tema satukan tangan, satukan hati, saling memaafkan di hari yang fitri. Simkuring menjanggakeun boboran siam kasadayana. Minal aidin wal faizin hapunten dohir sinaran batin. Kita bade ngahapunten Bu. Hapunten pisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Paanggang sote awak kadang jeung luau masuk silih omongkeun nya Bu. Anu asa masuk semoga jeung anu wau masuk silih sigeng silih sikun. Terus Bu Nopi. Tiada hari tanpa menggibah lamun dimateng yang dua mah. Ayo. Ulah jujur teuing. Jawab langsung kan ngajawab. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kulla amin wa antum bil khair. Mudah-mudahan saurang sadayana amalia anu dipidamel dina sasih Ramadan tiasa diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tiasa ngalaksanakeun puasa tiap tahun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Satu acan simkuring nyampaikan karena naon anu kupaku kuring disampaikan asal jadi guru kupak guru di kupak guru. Pak Guru. Satu acan nyuhunkeun hapunten anu saga agengna. Sabab kunaon ari simkuring mah sok gaduh rasa rumasa. Masantrena henteu lila. Kedah we gaduh gelar sarjana agama. Ayeuna kudu cacarita. Kadang-kadang mah bingung naon anu kudu dicaritakeun. Leumpang ka dieu teh asa ngaroncor keluar kesan lembur kesan badan. Apalagi di payuna simkuring mah loba anu leuwih pinter tibatan simkuring. Aya bapak pengawas. Di dieu mah loba gus. Agus Aap. Salares nama anu pantes ngomong di dieu teh sareng simkuring. Tapi anu pantes mah Gus Aap. Gus Ajis. Lamun Pak Ajis ceramah pasti lucu. Lamun simkuring anu ceramah kalah disingserikeun. Sing serikeunna sieuna kalah teu bisa. Pak Aap jelas itu anak kiai. Oh, jelas anak kiai. Mana pantas sebut Gus Aap. Ari simkuring anak naon? Ari kuring mah hanya sekedar jadi anak petani.
anu sakola nake maksakeun diri Bu. Lamun teu dipaksa mah sigana moal jadi gelar sarjana ge moal jadi. Ya. Tapi ieu mah lah da geus kapaksa. Nyuruh ka Pak teu daek. Nitah ka Bu Desi harua. Nya daek teu daek na ngarek ka tempatannya Bu. Dia menit 2 menit maju. Hampir angkat tangan. Hampir angkat tangan bener. Bapak Ibu anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah dina ieu kasempatan urang tiasa ngariung jeung anu ditiung. Tiasa saricing jeung anu dilejing. Lejing tuh. Aya nu dilejing aya. Kahade di situ make dalam. Lanjut hanteu. Kalau pembukaan lo bisa berapa menit? Tiasa patepang jeung anu rambutna pirang. Tiasa ngajeduk jeung anu rambutna jrog-jrog. Bahkan tiasa papendak jeung anu botak. Di dia aya anu botak aya. Anu botak ditah ulah mungkin. Cek putita anu rupahin anu botak. Ari simkuring botak lain pada kuda naon Bu. Simkuring botak lain pada teruga motor boga motor. Simkuring botak sanes kurang sawah alhamdulillah sawah kakapese. Sok sanajan ladang ngau. Tapi simkuring botak pedabe naon? Kurang buukna lamun aya buka maka mah disebut botak. Ari nu botak siga naon Bu? Siga tu Gembal. siga tu ih kesopan kana ceramah disebut tuyul. Meureun lamun jadi tuyul mah tiba heula ge pagupaya kana sing kuring jadi kaya-kaya. Benar ya. Teu setiap tuyul eta botak. Tidak setiap tuyul itu buta. Ayat itu semua. Ayat tuyul anu make wig. Tapi setiap anu botak pasti Bapak-bapak, ibu-ibu anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang ngariung di dieu ieu marupakeun hiji kalimatan anu ku Allah dipasihkeun ka urang. Ternyata lamun urang ngitung-ngitung kana nikmat anu dipasihkeun ku Allah ka urang sadaya teh ternyata leuwih loba nikmatna dibanding dengan loba syukuran. Salah satu nikmat anu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, bisa bersalam-salaman dalam nuansa yang sangat istimewa yaitu nuansa silaturahmi digugus RA Kartini. Mudah-mudahan kumpul urang sadayana kalebetkeun kana salah sawios hadis Rasul anu tadi ku simkuring dibacakeun ma min muslimin yaltaqiyani fayatasawfahani illa ghufira lahuma qabla ayyatabar roko. Tepati-pati aya jalmi muslim, dua jalmi muslim anu papanggih kemudian bersalam-salaman kecuali diampuni dosa-dosanya sebelum dia berpisah. Ya, mudah-mudahannya di hari yang fitri ini kita saling memaaf-maafkan ya, dosa yang pernah kita lakukan ku Allah Subhanahu wa taala dibersihkan menjadi pribadi anu fitri. Bapak-bapak, ibu-ibu anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Simkuring di dia cumarios. Insyaallah masih ada waktu sebentar lagi ya. 5 menit cukup tante. Lamun simkuring ngaros ka ibu-ibu jawab anu jujur. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Sanajan nu nanyana salaki batur.
Ari kusalaki serang mah kudu jujur, ari kasalaki batur mah pura-pura. Ditanya punya suami enggak, ini masih lancar. Padahal mah geus anak buntutan. Kira-kira lamun si kuring naros ka ibu-ibu mending lila bari nikmat atawa sakedeung bari teu nikmat. Jujur ibu ayo. Jawab sih jujur. Mending lila kawin atawa sakedeung bari teu nikmat. Jawab ibu. Tuannya jawab. Bapak-bapak mending mana, Pak? Anu lami. Ayeuna cik nanya ka bapak-bapak. Mending pondok asup kabeh atawa panjang asupna sawareh. Mending pondok asup kabeh. Pondok. Jawab mana? Ibu-ibu milih mana ibu-ibu? Iya, kenapa kita bapak? Milih mana Bu Yeni? Ari Bu Yeni mah da siga hongguan geuning Bu. Jeung Bu Tita suaminya yang gak pernah datang-datang. Milih suruh ngajak, geus anu ngajak. Milih sakedeung mending lila bari nikmat atau sakedeung teu nikmat ibu-ibu. Ibu. Bisa jawab. Bapak-bapak tadi jawab pertanyaan naon? Mending pondok asup kabeh atau panjang asup sore? Mending pondok atau asup kabeh artinya? Ulah be jawabannya panjang asup kabeh. Teu aya pilihan. Insya Allah orang ngaji teh moal lila-lila teuing nya Bu. Tadi tos diulas bu pengawas begitu panjang tentang Idul Fitri, urang mah ngajina sagedeung bae. Cukup ngaji mah kultum. Kultum apa kultum? Kuliah tunggu makan. Ayo makan nak. Insya Allah kita ngaji di sini. Kalau 7 menit terlalu cepat, kalau 30 menit terlalu lama, cek Bu Desi. Kamari Bu Desi ditanya ngajina ulah hilat teuing, cek Bu Desi ngomongna kieu. Aduh cenah, geus dibayar gede, ngajina sakedeung. Insya Allah urang ngaji teh moal hilat teuing. Saminit cukup. Pondok teuing 5 menit? Kurang. Astagfirullahaladzim, ada bapak-bapak segala kurang. Kurang ngaji pertengahan 7 menit sakedeung teuing, lamun 15 menit setuju teu? Setuju. Dila teuing 7 menit, 7 menit tadi 10 menit. Insyaallah ulang ngaji moal dila teuing. Sabab aya keterangan khairul umur ausatuha. Sebaik-baiknya perkara adalah yang pertengahan, sanes anu di tengah-tengah. Urang ngaji di dia pakai prinsip ya, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi toleransi pandangan dan jangkauan anu disingkat si kontol panjang. Ari ibu pak ih. Apanya pengajian di dia temana si kontol panjang. Ari ibu-ibu kena urusan begitu mah pasti seri. Ustadznya mau mudik ini jadi teman itu. Udah kangen. Bapak-bapak, ibu-ibu anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Iya. Urang di dia kumpul teh hiji nikmat ya. Nikmat eta kahade bisi urang kagolongkeun kana golongan jalmi anu teu pernah syukuran kana nikmat. Sabab Saul Allah dina Al-Qur'an la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Siapa yang tidak syukuran terhadap nikmat yang telah diberikan Allah, ya siapa yang syukuran terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah yakin eta kanikmatan anu ku Allah dipasihkeun
mesti akan ditambahkan. Kudu yakin. Ya, kudu yakin. Tapi seandainya nikmat itu tidak pernah kita syukuri, tunggu ya. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, inna adabi lasadid. Sesungguhnya adab Allah itu sangat pedih sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu ada dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Waktu heurina engkos nama serius. Pengajianna serius kira-kira 8 menit. Cekana 2 menit tambah 8 menit 10 menit selesai. Nikmat anu ku Allah Subhanahu wa taala dipasihkeun ka urang sadayana teh loba. Leres Bu. Dimulai urang sare sampai ka hudang deui, sadayana tidak lepas daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat anu pokok mah anu ku Allah dipasihkeun ka urang sadaya teh mung aya 2. Aya sabaraha Bu? Hafalkeunnya kayak door prize pertanyaan nu hafal kana jawab kana bisa jawab menang door prize. Tuh, katel namanya siap. Aya naon? Mau SD aduh we. Mau SD ke? Dari kita untuk kita. Nikmat anu pokok mah, nikmat yang pokok yang Allah berikan itu hanya 2. Mana yang 2? Yang pertama adalah nikmat ijad, yang kedua adalah nikmat imdad. Nah, berarti ijad. Pang kehel-kehelan cenah lamun ngaji Pak Idi. Cek Bu Nopi. Da kumaha? Da sok ditanya cenah. Apa yang dinamakan dengan nikmat ijad? Ijad teh artina urang diayakeun ku Allah. Ari imdad mah urang dibere fasilitas sareng segala fungsina ku Allah Subhanahu wa taala. Ijad teh urang diayakeun ku Allah. Ari urang dipasihan nyawa ku saha? Dipasihan nyawa ku saha dulu? Dulu kan ini kudu nyawa. Dipasihan nyawa ku Allah. Tapi urang mah jarang syukuran kana nikmat nyawa teh. Terus Bu, coba lawan si kuring nanya, di dia cung nu hayang dipasihan duit 1 miliar. Aduh, kadang-kadang duit langsung cung. Ada semua ngajak pertanyaan teu pernah dek ngacung. Saha anu hayang diberi duit 1 miliar? Lieur 1 miliar. Geus Allah loba teh. 1 juta sama hayang. Hoyong ke? Sadaya lamun ditanya pasti hoyong dipasihan 1 miliar. Dari itu Bu, sigana lamun duit 1 miliar dipasihkeun ka Bu Nopi. Bu Nopi, lamun dipasihan uang 1 miliar kira-kira duit 1 miliar kita kayak dipake naon? Naik haji. Yes. Mudah-mudahan kita doakan Bu Nopi naik gampang naik haji mak cari Pak Haji kan Bu naik ke haji. Cuma naik haji. Sadaya hoyong dipasihan duit 1 miliar. Sigana lamun babeh rastuk mah dipasihan duit 1 miliar teh hayang nyandung deui. Wah nampi ya. Mau nanti nolak ya Pak. Ya, dipasihan duit 1 miliar. Berharga tuh duit 1 miliar. Berharga tuh. Ulah munafik berharga. Tong boro-boro duit 1 miliar. TPGG teu cair, buat rumah cair, urang cair. Wah, dia luar biasa. Misalnya saha operator nakodikna. Gini lu kan mah cair. Duit 1 miliar berharga. Tapi kamu ditanya, daek ke dipasihan duit 1 miliar tapi syarat isuk ulah hudang deui. Daek tante. Ternyata berharga mana antara nyawa dengan duit? Nyawa.
Tapi kunaon urang berat setiap urang hudang sare berat nyebutkeun alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terus teh Bu. Ari urang hudang sare pangheulana diteangan naon? Ape? Sok maca doa heula tah henteu. Henteu sigana lebih baik kehilangan suami daripada kehilangan HP. Kalau suami hilang gampang cari lagi, kalau HP hilang wah cari lagi. Ya, kunaon urang berat ukuran nyawa tehnya. Urang disebut guru, urang disebut pengawas, urang disebut korwil, urang disebut polisi, lamun disebut komandan, lamun jadi polisi atau kordinat, lamun jadi bos mah disebut naon Bu? Pak Bos. Eta lain pedah pulau baduit. Tapi pedah naon Bu? Pedah naon? Pedah dibere nyawa ku Allah. Dalamun urang tes maut mah sadayana oge teu berharga, terus Pak. Ketika kita sudah mati, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika harta urang, keluarga urang ya tidak lagi berharga kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat, hati yang bersih ya. Bapak Ibu anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nyawa teh sangat berharga. Urang dibere ngeunah dahar. Komo lamun daharna jeung naon Pak? Jeung nasi liwet. Dicoel jeung naon? Sambel. Urang dibere ngeunahna dahar. Dibere bisa ngasaan ladana cengek, gurihna pecin, asinna uyah, manisna gula. Eta pedah naon Pak? Pedah dipasihan nyawa ku Allah. Coba sok bikin cengek kanu tos maut kira-kira ladang moal. Jalma anu tos maut dipasihan cengek karena saling tah henteu. Berarti urang ya berharga sote pedah dipasihan nyawa ku Allah Subhanahu wa taala. Eta anu kudu disyukuran. Leres Bu. Anu kadua Allah masihan ka urang teh nyaeta keheula. Ternyata nikmat nyawa itu berharga. Lamun eta nyawa ku urang disia-siakeun sungguh sangat merugi. Lamun eta nyawa ku urang disia-siakeun sungguh merugi. Aya hiji keterangan mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun wa man kana yaumuhu sarran min amsihi fahuwa mal'un. Saha jalma anu hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin maka dikategorikan sebagai orang yang bagaimana? Orang yang beruntung. Tapi barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin termasuk golongan yang bagaimana? Orang yang merugi. Tapi yang terakhir yang paling celaka adalah apa? Orang yang hari ini lebih jelek daripada hari yang kemarin maka dialah orang yang mal'unun, orang yang sangat celaka. Maka
pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kehidupan, diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka isilah hari-hari ini dengan sesuatu kebaikan. Ya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Jangan sampai hari ini itu lebih jelek daripada hari yang kemarin. Anu kadua, Allah Subhanahu wa taala masihan ka urang sadaya teh adalah nikmat naon tadi. Ngapal kedua kita hafal. Anu kedua nikmat naon, Bu? Kariji nikmat naon? Ijad teh naon? Nikmat diayatkeun ku Allah. Anu kadua nikmat teh adalah nikmat imdad. Naon nikmat imdad? Tenyaho. Nikmat imdad teh nikmat fasilitas sareng sagala fungsina. Panon jeung paningalna. Irung jeung pangambeun. Sepil jeung pangurungna. Letah jeung rasana. Tangan jeung naon tangan sih? Jeung gerakna. Kira-kira eta nikmatan teh. Urang sok syukuran karena eta nikmat. Osok tante alhamdulillah alhamdulillah osok tetara alhamdulillah osok cek gunopin ari ingat eta urang jarang syukuran karena nikmat mata, nikmat hidung, nikmat telinga, nikmat kaki dan nikmat yang lainnya. Padahal lamun kuring ditanya ayeuna ditanya deh, aya duit 100 juta tah henteu. Gini aya mah jadi goblok. Sil endingnya tidak enak ya begitu tah. Aya duit 100 juta tah henteu pasarkeun. Jujur tuh jujur. Pak Hakim, aya duit 100 juta. Ndak mau aya cenah masih kentu. Hayang pasila, hayang pisan kacidanya pun dipasihan duit 100 juta. Tapi daek teu eta duit 100 juta ditukeran jeung mata. Berarti berharga mana antara mata jeung duit? Mata. Tapi urang teu pernah syukuran boga mata teh. Terus ge mengeluh. Beres teu, Bu? Urang loba ngeluhna tak loba syukuran. Loba mana? Loba mengeluhna. Padahal ya, nikmat yang Allah berikan itu semuanya sangat berharga dan perlu kita syukuri. Kita tidak boleh pernah mengeluh. Kenapa kita mengeluh? Karena orang tersadar bahwa orang dipasihan nikmat anu kacida gedenya. Kenapa kita keluhkan? Karena menganggap hidup itu adalah sebuah pertandingan bukan perjalanan. Kalau kita sadar hidup itu adalah perjalanan, kalau kita menganggap hidup itu adalah biadillah ada di tangan Allah, hari orang dihirupkan usaha pangeran ku Allah, orang dihirupkan ku pangeran, dan nanti perjalanan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sadar bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan dan kita akan kembali kepada Allah, kita hidup tugasnya adalah dititah soteku Allah kita naon. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati-pati kami ciptakan jin jeung manusia iwalti kita ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Dares Pak Pengawas. Pak Pengawas nih. Kita hidup itu adalah memiliki misi, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ari ibadah teh jadi hamba, Bu. Jadi hamba
lain titah neangan duit, titah nagekan we ibadah, dan nanti perjalanan kita akan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamun orang sadar bahwa tugas kita itu hanya itu, maka tidak akan terasa capek. Kenapa kita capek? Karena menganggap hidup itu adalah sebuah pertandingan. Ari bertanding capek tahan tebu. Ibu-ibu capek lamun bertanding? Bertanding itu capek, ya Bu. Tapi ya kalau kita jalan itu sehat. Tapi kalau jadi atlet maraton, capek tahan tebu. Kudu berlatih sungguh-sungguh. Karena apa? Karena akan dipertandingkan dengan atlet-atlet yang lain. Maka rasanya capek. Ya. Kenapa kita capek? Tadi karena menganggap hidup itu adalah sebuah pertandingan, bukan sebuah perjalanan. Kumaha atuh lamun urang gak capek? Hayang capek tah hayang santai. Lamun urang hayang teu capek, gampang, kuncinya hanya satu. Sing ridho kana takdir anu Allah dipasikeun ka urang. Khairihi wasarihi minallahi ta'ala. Baik takdir buruk, takdir baik itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham teu Bu? Naon kuncina lamun urang hayang gak capek? Sing ridho karena takdir di Allah. Ari ridho naon Pak Aam? Ada mana nanya Bu agama kapalan. Ari ridho naon? Ridho naon ridho? Bunopi. Kegebukan bunopi sini tanya. Ari ngaran ridho mah sururul qalbi ala muril bodoh. Bungana hate saat tumiba takdir pahit ka urang. Teu kudu dicaritakeun ari takdir alus mah Bu. Lamun urang kena takdir alus siap narima tah henteu? Siap atunya. Jadi orang kaya siap. Siap lamun suamina tambah istri lagi siap. Aya Bu Dewi, aya Bu Dewi. Bu Dewi mana Bu Dewi? Ah lamun aya Bu Dewi mah nya Walid nak Dewi boleh. Sampai mana tadi? Ya, ari ngaran ridho mah sururul qalbi ala muril godon. Bungana hate lamun kena takdir pahit ka urang. Dina Al-Qur'an disaurkeun wala nabluwannakum bisayyin minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Ya. Di mana-mana orang kena takdir buruk, maka yang harus jadi kita perhatian apa hikmah di balik peristiwa itu. Kenapa Allah memberikan takdir pahit kepada kita? Ternyata ada hikmah tersendiri. Set Allah idza habballahu abdan ibtala. Lamun Allah cinta resep kahiji jalma, maka sok dicoba ku Allah. Lamun orang dicoba teh berarti tandana naon Bu? Disayang sama Allah. Ketika Allah memberikan takdir pahit kepada kita, maka ada hikmah tersendiri di balik peristiwa itu. Tadi disebutkan walanabluwannakum bisai'in minal khaufi wal ju'i minal wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat wal basyiris sabirin. Saat jalma ngaku Islam, saat jalma ngaku iman ke Allah, ku Allah teh walian tebu. Ku Allah mesti akan diuji. Di antara ujianna tadi ku disebutkan
Kahiji wala nabluwannakum bisain, Allah nyoba ku rasa sieun. Sok aya rasa perasaan sieun teu Bu. Ditanya kali cimbare sia-siana dia kesayangan karena bubar lamun sok aya perasaan sieun teu Bu. Aya manusiawi nya Pak. Ya. Sok sieun boga salaki jauh teh. Naon Butita. Lamun guru agama sok sieun aya pengawas datang ka sakola. Jadi guru kadang-kadang takut ketika absen telat sieun naon Bu. Sieun dipanggil ku Pak Korwil rek dimutasi, astagfirullahaladzim. Rewas gara-gara teh dipoto babarengan telat nama kira-kira telat sabaraha menit teh dipoto tega ngopi ka asipun. Dipanggil ka Korwil geger dina cenah rek dimutasi. Syukur lah dimutasi nak salamnya Bu. Lamun mutasi di mah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjutkan ya. Lanjut. Sampai mana tadi? Ketika tadi orang dicoba ku Allah ku rasa sieun. Dicoba deui ku Allah ku rasa naon deui? Ju dengan kelaparan, wanaksim minal amwal, kekurangan harta, wal angkus, kekurangan jiwa. Dalam artian ada keluarga kita yang meninggal dunia. Ya, kuncinya apa? Wabashiris sobirin. Kuncinya naon? Wabashiris sobirin. Cek Allah rek merek panggubungah pikeun jalma anu sabar. Mana anu dikatakan orang sabar itu ida asobatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Geger di mata yang dua, di SD mata yang dua ayat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cenah anu maut. Ari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan hanya ketika ada yang meninggal dunia, tetapi ketika kita memunculkan rasa ikhlas, rasa tawakal kepada Allah bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna sesungguhnya kita, amin. Lillahi eta milik Allah. Wa inna dan sesungguhnya kita atau kami ilaihi rajiun akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana saat kita kena takdir pahit ka urang, kunci biar kita hidup tenang itu adalah sing ridho karena takdir anu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Tos cukup. Leuwih ti 8 menit leuwih. Ya. Panginten da ngopi geus kuku lutus geus dimoli bibir monyong geus 5 cm. Tisim kuring dicukupkeun sakieu. Mudah-mudahan waktu anu singkat, ceramah anu singkat lain ceramah imam ngobrol. Ceramah anu singkat ieu aya manfaat tabusna kangge diri simkuring ungna kangge sararea. Kasalahan kalepatan nyongkeun dihapunten anu saaga anggeuna. Bilih teh mah loba kasalahan ieu mati na kabodohan simkuring bener nati Allah, salah nati na kabodohan simkuring nyuhun hapunten anu saaga-agana. Hudma sofa wada makada. Ambillah yang terbaik, tinggalkan yang buruk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa sudah sampai di penghujung